Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Nanda Swendi selaku ketua di kelompok 2. Dina drama ieu ngalakonan peran utama pasti nama jadi Stephen. Geus. Simkuring Eva Prata Putri ngalakonan janten Indungna Putri sareng Nunung. Wasta abdi Aya Resmi ngalakonan janten Putri. Wasta abdi Rizka Ariyanti ngalakonan janten Angel. Wasta abdi Dede Rifki ngalakonan janten Paridwan bapana Angel. Wasta abdi Sida Devi Katriana ngalakonan janten Veronica. Abdi Nika Dai Plastika ngalakonan jadi Gisel. Dede Mulyati ngalakonan janten Indungna Gisel. Tepangkeun Wasta abdi Wita Yulianti ngalakonan janten naraton sareng editor. Abi Andre ngalakonan jadi Agung. Wasta abdi Rijal Fadila ngalakon jadi Wira. Wasta abdi Rijal Mutakin ngalakonan sebagai Kuncen Gunung. Wasta Simkuring Deni Cahya ngalakonan jadi warga gunung. Namaku Bento, rumah dan estate, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif, pokok papan atas, atas skalanya. Iya ya acara kamu. Iraha. Isuk. Ayo ayo nama geus di balik heula bebeja ka anu bapak maneh geus. Balik ayo kabur. Saatos Stephen CS sareng Angel sekuad ngarancang kagiatan maranehna siap-siap kaisukan poena maranehna kumpul dina hiji tempat. Rumpul teh teh. Kurang sampaikan lagi saya kurang aja, jagung. Oh, jagung mawa derok dibawa ke rumah tahu. Geus batu lah hayu urang kepiana ini sih. Ya, ada puncak gunung dia di mana, Mang? Ya, kita lihat Jang. Kayak obat syarat, kedah restitusi orang tua, adanya ulah sombal nyayosna, ulah motif ketangkalan di gunung ieu nya. Mana, Mang? Apa masih sama? Mana. Gunung Gawi ya? Mana penghuni Gunung Gawi? Mana kamu berani? Kemana? Aduh, ibu mama. Tanggung jawab, ibu. Candy.
Waduh, Mbah Dukun, sibuk nih. Peace ah. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kami temulu tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Setan gede, setan bandel, setan kubah, setan setan kubah yang namanya setan. Jangan ganggu. Tante hayu orang paparian ayo ka gunungna. Hayu. Oh, nya mah punten ieu teh Neng Gisel lupa ka mana tadi teh tuda Neng Gisel mah ning sompralna aduh terkatahan ya Allah. Ayo orang bab tilarian sasarengan sareng manam. Sugan we diri don ku mama bisa kapendak Neng Gisel. Tuh coba emak tipayeun mangga. Benar apa yang dikatakan oleh Angel, jangan berketaat kepada orang tua karena di dalam Quran juga dijelaskan dalam surat Al-Isra. Sekian, terima kasih.